Koh hayang minyak Hayu anu balali tel saliter bae ulah loba-loba. nyake. Yuh 14.000. Ke 14.000. Bener bae atuh ko. Nyai tepan tulun kamari hargana 28.000. Atupan hargana diturunkeun sangeunahna bae ko. Ah tenyaho aing mah mengikuti pemerintah bae. Iya pemikiran rakyat amat perang saing mah. Lah setelah meuleun ieu jelema pan hargana dari murah meuleun. Justru eta harga minyak diturun-turunkeun sakieukeun musim paceklik nya teu ngartikeun amat perang saing mah. Candahal sugan Enggeus ko jeung naon? angeun kacang jeung pucuk kaju. Pantes bae. Gus sudah mengalihkan pembicaraan. Kira-kira amat minyak 38.000 jadi 14.000. Laju jadi meuli teh yeuh. Jadi atuh 10 liter baik kok.